hareup aya Pak Alit di Polda ulah bebeja uing dek ngebega. Oh. Alah. Ayaku genah jeung patokan mah kitu dah. Oh kantenan hirup di dunia mau ulah kenatnya ikhtiar kantenan tah nu matak ulah boga pemajikan kanu arah rawon teh kitu kudu disinglar nu awon mah. Iya. Tak itu ayah dengekeun. Cing gableg deuleuan ayah. Alah. Tapi ayah papatah urang Inggris kata-kata mutiarana. It's not the song but the singer behind the song. Jadi hartina teh meureunnan lain sorakna wungkul nu kudu alus, lain kata-kata na wungkul nu kudu hade, tapi akhlak nu nyanyina. Da loba ayeuna mah. Artis ongkoh. Nyanyina alus, aktingna hade, tapi dibui karena narkoba. Lebar ban. Naudzubillah summa naudzubillah. Hah? Is not the gun but the man behind the gun. Apa artinya? Jadi lain bedilna nu kudu canggih tetapi akhlak nu nyekel bedilna. Kadang-kadang diberi bedil dibake ngagarong ayeuna mah. Lebar pan. Dagenah atuh kata-kata sinan sorana ngeuna atuh gara sok sakali deui gumelar di pawenangan tak geuning heueuh ulah rikman gadah nyieun kesayan di dunia orang barang cekek wae ku aing sinden gitu. Nah sia tadi kumaha kata-kata Nabi
gumelar di pawenangan ularek aing-aingan terus ulah nyieun ka awonan nyiniran ka aing pan aing teh ngabegal teh tersinggung gua mempenghirup teh sia nanaonan teh mun dibeakeun ku sorangan eta mawa deuleu tukang kendangna asli heeh ti meeting ngigel pongawa nepi ka satriaan nepi ka ngigel dorna kulantere kenangna ge leutik abong wujudna leutik sia mah nah atuh meunang lain teu meunang belegug coba eta sora deui ai batur aya kreasi anyar teh meuni ulah ai batur aya kreasi inovasi nu alalanyar teh bararaeud abong kena kapiheulaan kreasi bararaeud aya kemajuan kitu sariring kenang teh kudu aya kenang gede na sia kulantere wungkul eta teh luar tina tetekon wah ngagugu wae tetekon naon urang teh kudu kolaborasi peningkatan ayeuna mah zaman kolaborasi manehna ngomong luar tina tetekon nambah heula aya sound system eueuh memran ge bae dieu patomrak ge bae dieu apan cikolot oge baheula kudu nginung ka waktu mi bapa ka zaman hartina teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi ulah ngigelan calung wae atuh ngigelan zaman sakali-kali lain eta ai kana seni resep sia mah hayang jadi naon cita-cita maneh hayang jadi dalang hayang beunghar tina ngadalang ini hayang eueuh nu ngelehkeun ai sinena hayang make nunung
Sinen hayang nu HD tapi sorak gitu dah ya dengeken kusya jadi dalang model sorakna ulah ngageblek gitu menyat jadi dalang sorakna leutik kumaha aing we atuh anu penting mah payu ngartieun jelemana nah teh meunang ngageblek sora wayang apaan aing nu kaul mah teu bisa digentian ku nu sejen aya budak sunatan aya bapana nu kaul sabab kaul malah mun teu dilaksanakeun sok jadi mamala aya anu disunatan bapana kaul hayang dipangdalangkeun ku kuring eta budak teu cager disunatanana da cacarekan teh kalah ngagedean bobogaanana teh tu dilaksanakeun teh dipangkaul ku maneh ngagedean naonana mamasna pan disunatan heeh ngagedean mamasna teh nah da jelema ngagedean lain bareuh ku penyakit lain pada umur 3 tahun disunatanana heeh tah ieu mah geus umur 30 tahun diteang deui jadi gede atuh si goblok teh pan aya jelema anu tatapa puasa manehna teh hayang bobogaanana ngangsar nepi kana taneuh dijabah Pangeran Mamurah Asih dijabah nepi kana taneuh teh bobogaanana manjangan lain suku nu mondokan goblok deh aduh ampun lain ai maneh teh bener teh cita-cita yang jadi dalang ya oh bereto itu loba panggilan ke maneh minang dipanggil ke kantor polisi aing ngadalang lain masih mau ke radio oh ampun kudu mode kieu cek raja teh ya pati ka dieu kahareup tah sorana kitu tuluy patina teh pauleun pan beda sisok maneh out hahaha pati ka dieu kahareup kaulah nun Gusti aya pikir saeunaon tuh da ngageblek bae atuh nu penting mah loba we nu manggil kae sing sok sia kumaha ngadalang ieu caritana naon lalakon Bang Narayana Teuh kasep anak ibu ka dieu Raden Gatot Kaca Kapayun nah Bang naon jadi Narayana jadi kana Arimi Gatot Kaca mah itu kumaha aing we lah ai Bang Narayana teh naon eta teh Bang Narayana teh panudewana teh keur ngora Kresna keur ngora goblok mah da aing mah yang panu teh ka Citra Yuda teh lanceuk teh coba ai Citra Yuda teh duluina Roy Martin ampun Duduh teuing kasep Gatot Kaca Kapayun anak king saha teh Arimi teh Ratu Pringgandani naon teh sada nu gering Gatot Kaca anjing nengke kunaon atuh oh sok tong ambek goblok atuh sia teh aya dalang gede ambek
tuh gede-gede amak diburu hantu aing mah. Ibu teh kasep dek ningakeun ieu karaton bageur wayahna moal alami. Bade ka mana ibu? Hayang mandi ka ciater ibu teh kaya. Banyak goblok dina zaman arimi aya ciater. Saya tidak baheula ayeuna wae ciater teh baheula ge aya ciater. Naon ciater teh? Ciater geuning mobil aya di hirupan teh sok di ciater heula. Starter anjing nu kitu mah. Nya. Aya naon deui boga ciater teh. Aduh kasep ibu teh sabenerna mah ararateul dek ngeueum di ditu. Iya. Wah. Saha tah? Purbakesa teh. Purbakesa teh adina arimi. Gitu. Acuk. Ai kupingan teh bade ka teater. Bener Purbakesa. Coba nepi ka ngageblek gitu. Anteur wayahna hayang pangijeung pilot. Iya. Ngan wayahna Purbakesa bejakeun ka Agus Lioban pang etakeun heula kitu bana eueuh sabelah aya nu ngaok mobil kendaraan aceuk. Aduh, wah, aceuk. Aduh, Agus Lioban tutup. Aceuk. Dageus tengah peuting ieu. Tobat. Aduh, tobat teh Purbakesa geuning itu salaki kaula Kakang Bima ka dieu. Kakang Bima wilujeng sumping. Harimi aing mawa belut. Bisirik nyobek. Eta Bima mawa belut. Kumaha aing we anjing atuh saja. Tobat. Penonton tong pipiluan cicing kumaha aing dengekeun lalakon aing rame ieu lalawara. Ieu teh arimi mimitina bedrip arimi teh lalakon naon? Saddam Hussein gugur. Goblok. Tobat deui. Aduh, geningan Arjuna ka dieu itu bagea rai kaula nuhun aceuk. Coba Arjuna, Bima, Gatotkaca, Purbakesa, Arimi, sagageblek sorana kitu. Kakang Semar ka dieu, Kakang Semar. Aduh ayana ujang kadarieu deuleu itu geuning. Aduh geuning si cepot ka dieu, Kakang Semar. Jang kahareup deuleu jang. Saha teh? Semar anjing nengekeun. Waduh. Aduh. Hei, salalakur euy. Saha teh? Si cepot anjing nengekeun. Waduh, atuh aya si robot atuh. Alah, dawala ka dieu dawala. Alah, aya naon Nah saha teh? Dawala. Gareng ka dieu gareng. Aduh. Aya naon anjing? Saha? Si gareng. Coba. Aduh, coba cing gareng eta teh naon menerangak gak kitu. Aduh, dunungan ieu lumayan ganas. Nya, ganas rongeng si madu. Coba. Nya rame. Henteu, goblok teu rame teh. Aduh. Kulantaran ieu ceuk Bapak hajat teu rame ieu lalahon teh urang tamatkeun dugi ka dieu palawargi. Kaula teh sanes teu sono ka palawargi teh nanging ieu aduh Bapak hajatna nyeuseul ka abdi pajarkeun abdi teu rame tutup lawang si Gotaka. Palawargi Assalamualaikum. Iya. Maneh minangkan hajatnya? Hapunten da nembe dipanyer 2 juta abdi teh. Bade gabantuin sesana. Da ngawayangna kitu tamat wayah manana we dipotong.
Wah, panayakan wayahna we, panayakan dihiras deui wae. Aduh, ampun. Aya bahan kira-kira tah urang. Duh. Ya aya bahan cilaka sia teh jadi. Wah, lapur atuh. Naon sia teh? Heuh naon? Wah, aya naon ieu teh Gusti nu saleresna kitu maksudna mah. Oh, biasa pan urang teh dek usaha. Oh, cenah kitu teh. Teu sangka mana jadi juru basana. Ya, da babarengan nu ngapoe beuki ngarti. Hah? Oh, engke lanan tenang we dah, aya keneh waktu. Tuh ngartieun sia teh euy. Moal diganggu, sok we maneh ti heula. Bener eta oge ngan ulah ayeuna. Nya kan isuk da aya isuk atuh, teu bisa diayeuna eta mah. Aduh, lain aduh. Engke geus panen. Da ayeuna mah karek oge ceb atuh. Oh, eta mah geus dibikeun ka batur, geus aya deui mah dibikeun ka maneh. Naon teh maksudna? Ah, kitu anu mah. Teuing bener teuing henteu. Ai maneh saha ngaranna tuh? Saha? Alit. Oh, lain ini namis leuk. Saha ngaran maneh teh? Pilot. Oh lain. Hasan. Eta Barjan, Apih Barjan. Lioban. Robot. Saha atuh? Sing minta kodena we kumaha atuh? Begadang jangan. Oh, Roma, ngaranna teh Oma. Oh, nya cek aing oge Oma. Tina lagu kapangina teh. Oh Oma. Urang mana maneh teh? Mana teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor. Jabong. Haniwung. Jamelaer. Layung Grup. Wanaya. Cici Cangkurileung. Manya sia ngaran lemur Cici Cangkurileung. Sok cuma tak kode deui we ti mana lemur teh. Halo Pak. Oh, Bandung.
Pan Bandung teh lega di mana di Bandungna? Di mana di Bandungna? Oh, Banjaran. Daya Kolot. Ujung Berung. Cicadas. Geger Kalong. Purwakarta. Nah, saya tenang. Di mana di Bandung nanya di Daya Kolot lain. Ciparai, Kiara Condong, saket Bapak Haji Sidik. Ini aku lagu dewa tuh. Boronong, oh Majalaya. Ari kukat kukut kana naon maneh teh resep teh? Hah? Oh, roti. Lukut babu. Oh, manuk. Manuk naon? Anu sok dikukut ku maneh teh? Manuk naon naroba manuk cek atuh. Iya, anis. Toed. Oh iya. Jalak. Kabasna mah walet. Oh, walet. Eta di sadana meureun piur ku tutut munuk naon teh? Cangkurileng. Manyar. Piit. Tikukur. Titiran. Buuk. Gajah. Oh, ini lain manuk gajah papaingan hese aja bro. Alah, ketipu siya ku aing. Geuning bisa goblok sia. Geuning bisa sia teh. Puas ya kataripu ku aing. Oh, alah. Paingan geuning da poe ka tukang nanti teh. Teu aya sasaha paingan jembling. Duh, padahal geunah wayah ngigal duh. Lain aing ngigal mun eueuh nu ngeundangan. Sakitu kenang beberebetan. Tah eta mah geunah kadenge. Aduh, genah nuna. Aduh. Alah, nikmat. Aduh. Alah, tos siapa mah. Aduh. Eta sorasina nu pikeun ngalakeunna gitu. Nah, Aisyah. Hei. Genaheun euy. Kenang mun ngaberebet kitu.
coba data disada nah saya teh sorat teh gede-gede teuing pacar gede-gede jadi si budak rombongan di mana teh kendangna nepi ka rame kieu Berlin Group teh hah Berlin Group robot Berlin urang mana teh robot teh aya budakna naker si eta hah geus diuk diuk mun geus panen mah dibere ku aing tenang we ya datu nyambung si eta mah kumaha kadengena hah sia budak naker innalillahi wa inna ilaihi rajiun nya teuing naon sia teh teu sangka euy bapana maot saha goblok keun atuh cing sabar we cing sabar we da bakal katuturkeun ku urang ge lain bapana maot sia nu budeug doakeun ku urang bapana sing ditampi iman Islamna cuh si anjing eueuh nu maot goblok panyawatna naon parah pisan euy wah teu mungkin sia tina roromeheun maot ya kemana karep cigana aing babarengan jeung nu kieu naon moal teu TBC 3 bulan deuleu heeh nya kaping sabaraha naon 40 na aduh teu maot goblok wah tuh lami keneh 18 dinten deui mah nu maot goblok nya cing sabar atuh mudah-mudahan tuang ramana cing ditampi iman Islamna ajek kabeda-beda teh sate budak teh keun bae nah maka diceungceurikan segala ngare hampang ka ituna ngur doakeun ku urang cing ditampi iman Islamna ajik tah kitu amin gitu wah parah pangulikeun udu jing sabaraha batang mun kana piduiteun ngadenge si goblok mah siang ngiga naon itu papatong ini gede sugan aing ngiga sia teh kadeka jon-jonan teh aduh goong halus euy lain goong teh anjing babaturan sia jaraga kedah dijaga sing rada kajibaraga leur teu beunang euy disangka bener aing aduh ampun kumaha ya dinten ieu urang kudu operasi
Wah, ya guys kosong hakaneun ye. Mangkaning anak uing nagih ieu teh cenah hayang HP. HP wae susah tuh nyieun we teh. Geuning di Cipatat loba ngagarantung barodas. Tape goblok teh mah. Ieu mah HP. Ai tape mah di mana urang geus digawe kesangan tape. Teh mah capek. Ai cape masuk di sambal. Cabe teh mah. Cabe masuk di bose. Beca teh mah. Sia teh. Ai beca mah anak buah urang. Ish. Tong diomongkeun teh mah. Aduh. Kieu ieu. Kumaha? Numutkeun beja tinu meunang dipercaya poe ieu bakal aya kiriman deui sembako. Nyaeta kanu kena musibah teh ku tsunami. Oh, iya. Cenah mah ayeuna teh gawe bareng urang Mandura, Amarta, Astina aya sababaraha kareta anu bakal ditepikeun ka eta anu hak narimana. Heeh. Da urang ayeuna megat. Api-api mah urang nepikeun we kitu, urang tepikeun ku kaula da anjeun moal bisa nepi ka itu sabab sasakna rusak. Heeh. Kumaha lamun teu percayaeun? Paksa, Kumaha lamun ngalawan? gelut, Kumaha lamun eleh? kabur, Atuh moal nyatu meureun. wayahna. Da urang mah usahana tinu kieu. Oh, da kumaha atuh naon deui urang usaha garepek. Heeh. Tapi ulah teh kalakuan kitu teh haram. Munafik sia mah geuning dibere rezekina mah dihakan. Ari lapar. Meni geuleuh ka sia aing. Ngebon teu nyawah teu aya nu mere nya dihakan atuh. Heuh apan eta teh ladang ngabega. Ah, teu nya, da aing mah pamere. Da pamere pek ulah kahayang mah ulah ladang tinu kitu. Jelema ini sajauh-jauh dipegat ku urang teh doraka. Ulah kitu. Kudu kumaha atuh? Mending datangan ka unggal imah keur hararees cokot. Hartana. Apaan eta mah lain ngabegal. Doraka ngabegal mah. Eta mah nyokot tina bongo. Sok da doraka urang ngabegal mah. Doraka sia teh sarua ngabangsat ngaranna. Ngabangsat beleguk teh. Sia tina kabinda-binda teuing. Ngomong ke mana karep sia teh. Nah, make ka mana karep. Make jeung kudu maok anu keur hees lain kitu carana. Doraka teh deuleu. Doraka. Sarua jeung maneh ngabega ulah teh. Kumaha atuh sangkan eta? Kieu ye carana. Pan loba warung. Heeh. Tak kusa urang nu boga warung teh bawa ngomong. Bawa ngobrol kan rada anggang. Tah keur kosong asup maneh bawaan. Eta mah lain naon? Lain maok eta mah nyokot kanu gerbongo. Sariwana goblok. Alah. Salah kabeh oge. Lalampahan teh salah teh kalakuan gitu teh. Kumaha atuh? Neangan nu hajat.
nu aja trik yang cokotan pamanyerna tong ditepikeun ka dalang mah tah geuning eta gampang usaha teh tapi kau nu baraleki gampang Junet iya kunaon bapak aing ngeluk asukan aing mangisuung nuhun agan naon keseri segala nanaonan agan teh ontu kikieuan we kieu jempe aya kejadian naon bener nangka Badranaya sorry wa Lurah Semar kuda Australia kuda pawana heueuh di mana wae juragan tuh wah biasa nagihan wa jempe aya kejadian naon atuh bapak bendera hitam putih di tenggelan buta lawan lain kerang kedut hirup teh jangan diem saja kalau dipukulin sekali-kali atuh lawan benar nangka nah are aduh edan sia nah kalakuan teh sia teh siksa jalan pakai kebetulan agar waras paham bura ngalunyak diantem siksa sia teh ka bapa teh ngalunyak tiba heula aduh aya anuk bapak kawas ka anak tere we kawin je sia teh ngahina ka aing bapak kawas ka la ilaha illallah itu si goblok curi sia hukum karma ya lemah sia teh sia da cacing ya lama naon budak nyalukan indungna kitu ma we lah naon si lain nyao ka dieu geura euy aya sora nu ngajelengeng sada sora raket boa-boa deuleu euy moal kitu timba ka dia datang naon dengekeun di sia aya sora naon le ya lama tah kadenge teu heeh sada kopi tong bodor sih teu nyari jadi ketahuan pacaran lagi sama si ayah tegablek dodoloan nah yang syarikan goblok nyaah teuing ieu meureun bayi kurang giji teh nu kieu lain bangsa naon ka nu kieu bisa jadi euy bangsa Kalijati meureun lain bangsa atuh eta mah urang meureun lain ieu teh makhluk naon kana dieu nyebut ka aing nyebut makhluk naon cenah makhluk aneh
Alhamdulillah Gusti gede hate abdi ayeuna ye sugan teh dewek we dawalan goreng patut geuning anu leuwih euy bade ka mana nya dek neangan salon naon hayang dikeriting naon rasana teh jabrig meureun eta kadenge ku hayang dikeriting hayang diboroman buuk alah karunya deuleu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah atuh penak sareng saagami leres salira agama Islam leres kulan ai kitu rada teu percaya nah manya Islam make iket aingnya mah agama Islam maneh teh kudu make jilbab pogo da awewe atuh make gamis atuh nya manya lalaki make gamis ya heuh gamis mah pakena ku awewe sok dipake nyeupah gamir atuh teh mah sia goblok nya gamir mah di mana urang dahar gede teuing gamir sia dahar teh gemul jurig nu kitu mah gemul heueuh tah mah atuh gemul mah di dinya karereun haniwung gemor goblok sia ai gemor mah di mana urang boga permen teh digemor si goblok digemol gemol mah para jualan moal atuh teh mah nya tanyakeun tanyakeun ngaranna saha saha kakasih teh sih ngaran urang wah pajang Raden Cecep Kuta Direja Detnawati Noglenca Kokonangan Surya Dilaga Blekok Samidin Republik Indonesia di Sabang nepi ka Merauke suhu maksimum 35 derajat Celcius gitu ceritanya aduh ngan tetangga uing ngalukana Cece Basoka alah bener agama Islam maneh ya heueuh sing aya salat sok di mana maneh lamun maneh bener agama Islam maneh salat sok di mana di gereja tapi bener masjid belegung nya aing ge nyaho di masjid sia manehna nyebut heueuh geuning maneh berarti manehna lain manehna teh meureunna katulah agama lain katulah Katolik meureun teh maneh agama naon Islam cing lamun bener sileing agama Islam diuji ku dewek sok rukun Islam aya 5 jemilaan leuh sia ditanyakeun rukun Islam teh aya 5 hiji syahadat 2 salat 3 zakat 4 puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalanan akur jeung manehnya genep dek mah lain Islam atuh tah ieu agama sesat boa-boa maneh anu ngaku nabi paling akhir
Ahmad Sadet. Ya Ahmad Pegek Malaysia agama anu ngaku pang akhirna maka yang rukun Islam aya genep naon hiji-hiji nasya Syahadat salat zakat puasa 5 munggah haji mun kawasa di jalana aya kagenep balik deui ti teh ka dieu narek ngajedog di ditu imah teu boga baraya teu boga balik deui nya alah tong nyiksa maneh mana teh gawe teu boga di Arab mending balik deui ka dieu di lemur urang balik deh ka imah di dieu pan syaur nabi ge kitu rumahku adalah surgaku tapi nah itu tercatatnya tapi dah bener teh ai itu agama naon sarua Islam ai rukun Islam 7 ai nah jadi laliur kieu ai tapi balalender nah make 7 sia teh balikna make kapal narek lempang titu paeh atuh meureun ti lalap di laut oge tapi aduh Gusti peh maneh dek ngomong naon balik di Arab teh da kudu numpak kapal da lempang mah meureun urang teh moal nepi-nepi sok saralah tapi bener euy waduh bener tauhid ya jelema ya tauhid cenah bisa jadi ya jelema teh geus nganjang ka pake to aing mah lain geus pake to deui geus nganjang ka lioban paingan bana radial aduh lamun kitu tiasa panginten 8 naon rukun Islam teh tong ngaluwihan dengan 177 na ada geuning da 5 geuning asli na mah tapi di leuwihan kumaha jadi bener oge teh aduh jadi bener oge tah ieu jelema nu lumpuh Yuni nya ge nya anu luak leok pamadeganana geuning henteu istiqomah aduh bener euy iya ai kadalapan cik sileing naon dahar pek sabab lamun urang teu dahar da paeh atuh sok dek bisa numpak kapal kumaha urang lamun teu dahar lang layeusieun meureun urang teh ngajak papang salapan naon nginum nah lamun geus dahar teh kudu melag na ti koro tapi eta aduh ampun aduh 10 naon sare sok narek nyaring wae urang teh sabab aya beurang aya peuting ban tak jaku kitu nama teh ku balalan nar tapi salah itu ayo mana rek namahan deui 11 naon nyaring manya sare wae tuh da bener pisan aduh agama naon ya jelema ya duh ya kaharti tauhidna euy duh kerja kerja karti 12 naon jeung ngising nah hadek dahar wae enggak goblok ya aduh naon sia teh dek nyokot harta kekayaan ya lain
aing tengenah naon pamadegan aing sia dilewihan ku sia dulur aing tadi bebeja ka aing cenah rukun Islam aya genep cek sia sia teh ngaruksak akidah cing salamet silaing ku ayana agama ayeuna silaing dek nenggelan dewek eta teh hartina silaing teh dikusrukeun aing mah teu suka rukun Islam aya genep aing nu sabenerna sabaraha ka hayang sia atuh kolot aing geus ngabejaan ulah dileuwihan ulah dikurangan tetep rukun Islam teh aya 13 sia nu podaraneun aing mah kabina-bina teuing sia teh 5 goblok teu bisa tuh berarti sia nu lain mah sia nu kudu dipodaran sia meureunnya nu ngaku nabi akhir teh sodet teh maneh lin sodet bener sia what usik sia hayo kabengkek sora sia sok hayo kayak gitu gerakan timbangan teh euy hebat euy nepi kangen syakilat ngabubutkeun aing kitu woi sok sia tak alah anjir woi luar biasa teka ciri eta gerakan euy tah euy tah ya anjir geus kitu urang ditu ilmuna eta meureun anu disebut gerakan bangkong sapindrong teh lineuk tapi lingas nu alus pisan mah gerakan ajul gedang atuh eta mah kedasaran pun bojo eta mah cing minta gerakan nu aneh naon hayang nu aneh mah gerakan gunung rugrug kumaha teh gerakan gunung rugrug teh tina dipan teh ngagulutuk ka handap teu lesot-lesot kugurentelan we atawa gerakan tumpurudes geus gogoleran teh paehan kamana we karep sia we hebat gitu eta gerakan tuh ya wala tah ya alo tuh we hai abdi ya tuh we wah ini atuh aduh ngena euy dek deungeul aing baru kana aing teh ngejat ka dieu aduh wait tahan tuh up aduh goblok teh bibir aing dibodol jeung butik kotok dia jeung alah what up ya kudu wait ya up anjir what ya aduh what up aduh nah sia teh jangan bibir aing we atuh lain ditaki sia teh what ya anjing ya up tak ya up well ya tak ya iya aduh
Aduh aing mah jong dikeun biwir ke skandal teuing nyeri anjing ala. Aduh. Aduh. Anjing. Tuh kejadian spektakuler mah. Naon? Nanti kadeuleu. Juragan Gatot Kaca jeung eta satria nepi ka waduh tanaga jerona luar biasa. Muning rarakitan kuda papasangan. Kakaraeun Juragan Gatot Kaca oge Bang Holil. Naon? Mangih musuh sok itu buratna. Aneh henteu lamun neungeut ti kajauhan, da teh mah aneh atuh. Ajianana teh deuleu kilat bajra. Saha teh? Tuh itu satria. Ai Gatot Kaca. Pancabraja. Eta mah teungeulanana atuh teu ditu teh kilat bajra. Gatot Kaca ngalalap kana tangkal kai gunana teh berebot. Runtuh. Ku ajianana lain anu wargaji ulah ditu. Oh. Terus para prajurit anu mawa itu nu mawa kareta mararong kabeh cinggeleuneng eta satria jeung Gatot Kaca teh cenah guru nama eta tah Gatot Kaca cenah guruna teh eta tanu panjang irungna tu isu satria cenah nu diiket guruna teh tah di dieu urang naikeun bandera urang kumaha Silaing jeung dewek urang diadu urang gelut supaya jelema teh ka dewek ngararajen supaya jelema teh sadarieun jeung dararepa supaya serab nempo aing ge teungeuh ti kajauhan teh Silaing teh ngajoprak api-api ceuk dewek teh panca braja dak curalit Silaing kekerepengan keun bae di jeblok oge abeh jiga keun bae da loba sabun Silaing ka dewek kitu dewek kilat bajra Silaing panca braja jebrod ka dewek kusak kekerepengan cing jiga ayeuna Allah pira ku pan isuk balik jadi sok heuda meureun pasea teh kudu aya pasal kudu aya sabab sababna mah Silaing kadupak ngamek atawa majeg kadupak atuh sok ayeuna siap nah acan ngambek geus mimiti la ilaha illallah otak nepi ka kitu sia komo lamun dititah dagang ban dibikeunane mun ka batur nya mah kadupak sia ngamek aing molot sok ngamek deuk nyebut naon ka aing naon sia dudupak sia pegek nah euy nepi kana hate teh euy lain ni wara deui teh nyaan euy aya kana wujud mah
notorogan sia teh ngadupak eta teh jalan teh lega kajabati sia teh nyeun pasal ka aing naon maksudna ngadupak ka aing lain ngadupak goblok meureun kadupak nah nepi ka teu ngahampura ka aing hampura we presa kitu oh aya hampura mah teu nya teu naon wah teu cios deui wae otakna si eta kabina-binanya euy hese dipake ngalah duit ampun hese dibawa jadi barat tong ngahampura atuh moal prak mun belegu oh tengah hampura henteu nyaan sia ngajak gelut teh ka aing paduli sabapa aing mah deuleu eta nu bejakeun sabapa nama ada mangana neungeuna nyaan ka aing sia teh nyaan teh boga ajian naon sia teh ngajagok kitu teh ka aing ya nyat sampah sia kana ilmu aing teh deuleu boga ajian kilat braja kilat braja cetek panca braja kilat bajra deuleu nya sia teh rasakeun sia kurajar kilat bajra ya Allah tangke sileung cing leuwih ti aing wah memang karasa ku kaula eta ajian tapi rasakeun kilat bajra waduh sok sia baru kana kilat bajra hiji-hiji goblok atuh bere kasebetan aing kilat bajra hutang pati dibayar pati kilat bajra hutang wirang dibayar wirang ai deui teh panca braja nya panca braja ayeuna bagian kuring ngagoler la ilaha illallah ngagoler enak kuring ngagoler aduh kekerepengan walah dong nyeun pikamekeun aing goblok kekerepengan euy oh kikituan aduh lamat pisan otak nyaan anjeun oge geuning kilat bajra deuleukeun aing kabeh jiga tuh walah panca braja panca braja panca braja panca braja panca braja woi panca braja walah panca braja sia beda-beda teuing sia teh goblok ngerakeun cenah taku ka aing teh geus sana ampun alah dan jeblok atuh aing teh sudi najis teuing